A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Usahakeun ku urang supaya ayat ieu teh nyorot ka awak urang, supaya karasa Allah bareng jeung urang. Hirup urang, hirup Allah. Roh urang, roh Allah. Ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun, ditiup rohna, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Lamun Kangjeng Nabi Adam ditiup ku Gusti Allah, make bahasa wa nafakhtu fihi mir ruhi, eta teh terus anak incuna ge termasuk urang. Berarti kan urang geus aya di diri urang Gusti Allah. Tinggal nyingkap-nyingkapkeunana supaya karasa bahwa Allah bareng jeung urang. Ilah kudu perjuangan, kudu diperjuangkeun. Ngaleungitkeun karesep deuleu mata, ngaleungitkeun karesep denge ceuli, ngaleungitkeun karesep ambe irung, ngaleungitkeun kalazatan-kalazatan nu dirasakeun ku leta. Alhasil perang ngalawan kemewahan-kemewahan dunia, ninggalkeun dunia kara kurang bisa jaba ka alam eta. Alam aslina urang, fa nafakhtu fihi mir ruhi. Ditanya tentang ruh, temenang nanya, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Nu jelas ga aya amri rabbi urusan Allah di awak urang roh. Urang bisa kiceup aya rohan, urang bisa denge aya rohan. Cabut geura roh urang, moal bisa kiceup paeh ngaranna, modar ngaranna. Ku ari urang disebut jelema sote aya rohan, kaluarkeun roh mayit ngaranna. Bangke ngaranna, bau geus jadi bangke mah. Aya keneh nu hirup geus bau. Aya. Maka moal karasa ma iya Gusti Allah kurang, moal karasa babarengan Gusti Allah jeung urang, padahal ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana. Geus jelas kan berarti satungtung urang masih kene bergelimang kecintaan terhadap dunia, moal aya rasa babarengan jeung Gusti Allah. Ulah boga dunia lain ulah boga. Jasina Abu Bakar sakitu sugihna nu kamari perang anu ribuan onta, Sidina Abu Bakar Siddiq moal bisa mere ribuan onta lamun susah. Sidina Utsman ribuan onta, atuh kan sugih berarti. Tapi anggapan di kolbu urang terhadap dunia ulah aya secuil-cuil acan sabakat tuluy beraca. Jeta macana hese kos kitu mah atuh aya elmuna. Boro-boro urusan kos kitu maca ge itu mondok mah moal bisa. Moal bisa tapi lamun mondok mah urang jadi nyaho. Oh ieu ngaran amil ieu makmul nyaho. Ya amil labzi, ya amil maknawi kan nyaho. Tuh, geus urang lamun nyaho. Lamun geus ngaji amil geus nyaho, ge ditanya di lembur, "Heuy, aya amil aya sabaraha?" Di lembur kula mah hiji ja amil. Tuh, dah. Sia mah aing nanya ka mana, jawaban ka mana. Tama amil tukang mandian nu modar sama. Oh, siapa teh? Masya Allah karim. Hebat. Innallaha ma'ana. Ya Allah ya Rabbi, tapi lamun urang geus miceunan dunia teng 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 teng, urang asup dengan sendirina ka alam eta, katempo babarengan Gusti Allah karasa. Sakumaha jelema nu diangkat jadi wali-wali Allah, berjuang tanpa pamrih, paeh kajen sara Syekh Ja'far Siddiq nu aya di Semarang, nu kurang di Zarahan, dibawa teh bangke lah. Berjuang ngaluhurkeun agama Allah, gugur di medan laga. Begitu dibawa di Pandian, ulah di Pandian sebab ieu syahid. Seungitna luar biasa tanu kurang di Zarah Kudus. Masya Allah kan. Paeh masalah. Tetapi hirup urang masih bermasalah. Teu pernah nyaho ka Allah, teu pernah ibadah anu mantep, teu pernah kadeuleu ke mahagungan Allah. Padahal ayat geus jelas, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bareng jeung urang cek Gusti Allah. Eta Kanjeng Nabi ulah sieun-sieun ulah prihatin. Tenang. Langsung tenang Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Tahan.
Iyalah lu kurang dek di hawalan teh jelema nu geus datang ka urusan rohani. Sebab diurus rohna. Urang makan ku ari teh urusan awak we, kumaha ceuli supaya sehat, kumaha mata supaya sehat. Salah atuh teu. Dahar tadi di mana, keberang di mana, urusanna kan ka awak-awak keneh bae. Kendaraan nu ngeunaheun ditumbakanana lumana. Iman aya ASEAN hotel aya ASEAN urusan akan ka awak kene bae iraha dek urusan rohna satungtung urang urusan anak kos kitu bae moal datang ruh urang kana asli fitrahna anu fitrah teh kan suci tah ieu urang teh ngaji lah maca kitab matu asal nus pesantren ge barisa lah ngahartikeun matu kan geus babari jasa dah komo nu teu ngaji mah geus pokona mah ngarti teu ngarti ngaji bae pokona mah sebab boga janji aing mah macam-macam lah sama komo awewe mah aing mah ngarti teu ngarti lain eta maksudna balanja macam-macam kan teu tapi lain eta maksudna ruh supaya kenal ka Gusti Allah bahasa kerenna ma'rifatullah di bacaan bae kitab terek ma'rifat sugan ngadengekeun mah jadi ma'rifat ieu tah nu tadina teu hayang salat jadi salat tadina henteu make rawatib jadi make rawatib nu tadina teu ngeunaheun salat jadi ngeunaheun tak eta makna ngaji teh kos kitu la tahzan innallaha ma'ana supaya karasa babarengan Gusti Allah jeung urang teh arahan ku urang aya kerumunan wali keur diriung-riung ku muridna opatan nyana keur ngajelaskeun tentang ruhani dina ngajina sangeusna dijelaskeun tentang ruhani carana dina zahirna matu zikir bil lisan zikir bil qalbi dicaritakeun tentang zikirna jahar jeung khofina caritakeun dipraktekeun terus pas waktu zuhur adzan didengungkeun masih keneh ngaji keneh beteng teng lewat datang ke jam 2 muridna ngabejaan nyana seuri bae geus bisa salat bae akhirnya murid nu 2 salat berjamaah nu hiji nu 2 mah teh jeung guruna masih nyaritakeun teh bae nyaritakeun tentang rohani datang ke asar anu di masjid jeung muridna nu 2 teh kieu we berarti guru aing teh salat cakeuna ye jeung muridna deh nu 2 waduh manya aing guru kan teu salat wah cangcaya kanyahoan tah ku guruna kacangcayaan murid kan nyahoeun guru toriko anu geus jadi mah nyahoeun cangcaya murid asal cangcaya bae suudzon moal jadi geus kajian lah dihampura tapi ku guru dihampura datang ke asar di titade salat nyana masih kena nyaritakeun roh sieun mah salat deui bae ka ditu barang salat didoakeun ku guruna teh ya Allah ya Rabb karunya murid abdi bere Gusti paham tentang rohani nu 2 can paham tentang rohani bere Gusti ku manjur-manjurna doa guru seorang wali takarak benang 2 rakaat nyana dibere kabuka treng muka perasaan begitu muka nyana nyahuun ka hate-hate jelema nu keur salat hate-hate jelema anu di luar salat kunyana kabayang 2 baturan nyana nu 2an teh ya sanajan keur salat hatena teh lain ka Baitullah jeung deui jamaah kabeh dibere nyaho tah ku Gusti Allah bahwa ieu nu keur berjamaah teh hatena aya anu kakarung aya anu kakarimun aya anu ka motor beat aya anu sekupi anu jahe macam-macam ya cek jana teh gila aing kos kitu tah di jero salat teh dibere nyaho barang nyana neuleuh ka guruna nu keur gaji bae terus bae di jero kolbuna aya Baitullah murid nu 2 na aya Baitullah ceurik nyana di dieu langsung beres salat minta hampura ka guruna langsung hampura tuan hampura seuri guruna dengekeun ku sia geus teh nyaritakeun naon deui salat teh aya salat zahir cara sararia
salat kadeleuna teh ruku sujud tarang manihara rideung horeng di jero kolbuna mah karunggoni malulu karimun dibawa ku sia Fortuner dibawa ku sia urang Karawang anu handapeun bibirna aya hunungan masa keur salat kabayang itil teu beres salat teh kudu zahiran wa batinan cak guru teh tah aing kadeuleuna ku sia teh salat tapi aing nyaho sia diberen deuleu bahwa di hati aing aya Baitullohan tanyakeun coba ka masjid nu sejen coba tanyakeun aya aingna eueuh kegeraan bae nyana nanyakeun ka ditu hampura ahli majlis di masjid di dieu tadi aya nu salat tamu teh aya sa kiai masyaallah kadeuleuna mah nyana teu salat magahan ngaji be horeng di masjid sejen mah salat mantak besing ke Haji Pendi kadali teu salat langsung rantai bae ngajnun imam majnun ya Allah ya Rabb nu mantak ruhani beberes heula langsung manehna nyarita mama hayang beres ruhani teh kumaha hiji ulah ngadahar duit ti pamarentah najis saya tungtung maneh ngadahar duit ti pamarentah moal dibuka hijab emang haram duit ti pamarentah ulah nyaritakeun haram halal sia aing guru ruhani nyaritakeun halal haram lain urusan ruhani fikih tabakos kitu mah ieu kan lain urusan fikih urusan kabuka ruhani ke dibahas di bahsul masail tah mah tama syariat tabakos kitu sia dek durut ka aing ulah ngadahar duit ti pamarentah kabuka geura hijab sia satungtung aya duit ti pamarentahan masjid ngalaknat ka sia ketika sia dikasup ka masjid renungkeun ku sia susuci tina najis mah ku sia dikumbah susuci tina hadas mah ku sia geus diberesan tapi kunaon hate sia masih keneh aya duniaan tapi kunaon beuteung sia masih keneh aya duit pamarentahan dilaknat sia teu kudu ku Gusti Allah ku masjid sia dilaknat hampura mama ka Allah lain ka aing aing bangan rang-rangkeun doang sok sia lamun sia terus endek beneran sia ka Allahna ku aing moal ditutupkeun hate sia tapi lamun sia dek datang ka dieu doang aing ngadoa deui ka Gusti Allah aduh Gusti ulah mama bukakeun bae hati abdi bukakeun sing bener sia beat ti mimiti ayeuna ulah sok kadahar duit ti pamarentah kumaha ulah kumaha sia mah kumaha keneh Pak hah lamun deuk balik deui urusan halal haram urusan apa iki bahas ku sia di majelis salim bahas ku sia tuh di pendopo bahas ku sia sadaekna ngadu dalil sia lain urusan ieu mah urusan ruhani hampura ulah ngaret hampura segala sia guru ruhani leuwih galak tibatan panglima perang guru ruhani leuwih kejam daripada panglima perang panglima perang mah sakadar urusanana dunia guru ruhani urusanana nyalapkeun dunia jeung akhirat lain dirinya na bae jang umat kabehan urang mah ngadoa teh jang diri urang wali geus lain jang diri sorangan ya Allah ya Rabb salametkeun umat Gusti tina siksaan Gusti lain jang sorangan jadi tumbal Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadi jadi tumbal abdi heula ti heura abdi ti payun Gusti Rasul besi aya orai besi aya maung besi aya macan besi aya hewan-hewan kalajengking kajeng abdi nu paeh ti heula tah eta ngaranna jang umat Gusti Rasul mah salametkeun ulah Gusti Rasul abdi mah kajen paeh ge sapira abdi ieu mah lain Pak batur dagang maju urang mundur bae teluh mana ieu asana kok lain kitu wali mah ya Allah ya Rabb majukeun batur kajen abdi mah keun bae abdi mah ya Allah ya Rabbi teu dibajukeun naon hartina dunia batur bae Gusti
Malaya diakurkeun jeung anak boblok barenangan. Atuh perasaan sih diakurkeun jeung anak. Tolo atuh nya namanya anak bae. Nya mah emang kos kitu Majnun nya mah. Majnun Laila maksudna. La tazal illallah ma'ana. Geus atuh ieu teh jadi acuan para ahli thariqah. Ketika Sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu seperti eta luar biasa, masya Allah. Tidinya meras perasaan Sina Abu Bakar dirina sorangan wayangan Allah innallaha ma'ana. Tembongkeun iman urang, yakin urang ka Allah. Tembongkeun ulah siga nu mangmang. Jadi nu bebeja ka Kangjeng Nabi moal milu perang Tabuk saat eta jelema-jelema nu munafik dengan berbagai alasan-alasan anu teu mendasar munafik. Teu boga keyakinan. Urang lamun nyaritakeun keyakinan urang ge sebenarnya mah atuh kieu bae urang iman urang ge yakin dengan sakadar ditikor bae keluar. Lamun anu yakin namun nu yakin jelema teh sungguh-sungguh ibadahna. Lamun urang boga keyakinan bahwa urang teh bakal balik ke akhirat, dunia ieu dunia kabeh bakal nyiksa halaluha hisabun wa haram wa iqabun. Atuh pasti diselap-selapkeun masjid mana, pesantren mana, majelis mana, eta boga keyakinan ngaranna. Ieu mah pandit majelis diinjem. Mending dibayar henteu. Lain aduh. Nyahoan beku batu. Tah, ieu. Munafik mah kos kitu. Lamun nya ge boga keyakinan tarolah tama urusanna urusan ngaluarkeun. Ieu mah urusan diri urang bae ka Allah. Urang boga keyakinan bahwa ieu Quran teh mukjizat. Anu lamun dibaca ku urang jadi ganjaran. Pasti bae urang hayang bae maca Quran. Tapi pan urang lobaan mana maca Quran jeung neuleuan HP. Lobaan mana ngaku sia. Hayu. Cing, ngabohong burut sia. Yakin mana datang yakin. Ya Allah ya Rabb. Lamun nya ge cinta ka Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi ngabogaan syafaatul uzma. Tembongkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi. Ai kitu mah barang bere meureun kudu leupas ti leungeun urang atuh maca-maca sholawat. Tanyakeun ka diri urang, sabaraha awak sia sapoe maca sholawat ka Kangjeng Nabi? Ayo. Sabaraha ayo tanyakeun ka awak urang. Dititah maca sholawat 11 bage bari leumpang. Ulah henteu teuing bae cakna. Henteu diuk di masjid teh kitu tah teu diuk di masjid. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Eta maca sholawat mah 2 ge geus cilak-cileuk bae. 2 jam nonton TV mah 2 jam, 3 jam masyaallah istiqomah. Heran aing heran. Nah, ieu keur cerita keyakinan, berarti itu bukan keyakinan eta, kos kitu. Urang mun nyaritakeun keyakinan kan berarti kan aya perilaku-perilaku yakin. Ulah ngomong doang perilaku yakin datang ka mana nya nya ge yakin Allah bakal nyiksa. Kalakuanana maksiat henteu. Berarti kan perilakuna maksiat teu yakin. Je. Lamun teu ngazakat bakal dibere Syujaul Aqra engke ca Kangjeng Nabi di jero kuburanana. Haju ku ari ngazakat teh perilakuna teu ngazakat berarti kan teu boga keyakinan. Namun jelema ngridit berarti kan 2 akad, hiji barang 2 akad bakal nangke bakal dikucuran timah ku Gusti Allah. Ye bakal dibodem ke di jero kuburan anak. Tapi masih ngridit kene bae berarti kan teu boga keyakinan. Ye tuh ngajoak kabehan jadi motor kreditan kabeh bego. Ya Allah, ya Rabbi da kumaha? Hayu, imah kredit, mobil kredit, motor kredit. Deres eta mah gincu kredit gincu. Masya Allah, gincu geus beak can beres kreditanana. Roti kredit roti.
roti da geus ka mana geus jadi para lele jumbo can anggeus kredit tadana ih ini kuai Yahudi bisa aja saja ya Allah ya Rabb pikiri orang mak moal kebal bakal asup ka lawang maut al mautu babun masa dek mamawa eta urang ka jero kubur sok pikiran bersihan dari urang ulah kababawa ku usum ulah kababawa ku keceuyah ngetren ceuyah usum ulah urang make aturan Al-Qur'anul Karim saha nu bisa teger model kos kitu cahayaan ke hatena nah yakin kan urang lamun boga kayakinan mah udang penting suara jam hiji alhamdulillahirabbil alamin gegeraan langsung cai teret son di surat tahajud Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eta nyalana boga keyakinan beres ka reuk PS deui urang maksudna hudang subuh jam 7 sak pamajikan anak ai keur penting kadege kukula Allahu akbar tahajud aju ai subuh jam 7 lalu omong sia usia diasupkeun ka grup deui aing bahaya tarolol kuari segala grup segala naon bararego Masya Allah teh ieu kumaha ayo boga keyakinan ya yakinkeun yakin atuh yakin urang kadaanan cara yakin Abu Yazid al-Bistami mah emang kumaha keyakinan Abu Yazid al-Bistami mah geus moal katuturkeun ku urang Tuan Syekh Abdul Qadir keyakinanna kumaha ku yakin-yakinna kan bisa dalil Lauhil Mahfuz kan Abu Yazid al-Bistami lempang begitu lempang aya anjing di hari minggir ka sisi tinggal murid bae guru urang anjing makan mugolazo kok make minggir sagala teu arti mah kecuali domba himar ada deres bae ieu makan anjing mah kudu ditimpa ya minggir biasa Masya Allah kan ditanya mama teu arti abdi mah aya naon ai mama tadi hanusinan jeung anjing kok mamang minggir bangun ngahormat biasa ke anjing gitu kunaon bisa bela anjing ya Allah anjing teh nanya ka aing mama bade ka mana mama diciptakeun jadi manusia jadi wali abdi diciptakeun jadi anjing nu dihukuman mogolazo tapi abdi teu eureun-eureun tetep mencintai ka mama ya Allah anjing bae mencintai ka wali anjing nu mantak moal daekeun ngegel anjing coba pendi jauh-jauh geus saya di rumah sakit ulah digegel anjing atuh tajak urang anjing hei anjing sia kunaon ngegelnyana bongana macam-macam alasan anak anjing guys Abu Yazid tedaekeun abdi cinta Tuhan sugan be cenah di akhirat kula disalametkeun anjing kakarak muridna Masya Allah karing jeung anjing bae ngobrol patanya jeung anjing wali mah patanya ngobrol urang jeung jelema manyun bae deres lain kiai mah kiai diondang ngariung aya sadinya aya kiai anu moal ieu mah salila aya kiai eta teu hayang aing mah eta kiai buang ka walah eta kos kitu teh eleh ku anjing mah nanya anjing kiai teu daek nanya aya kitu mah pedagang teu nanya atuh biasa tah mah kiai mah bong aing mah diondang nyalateun endek nanya aya sadituna aya kiai anu moal aing mah kajian buku mah pokona mah aing mah gurat batu budak pohara lah ieu keur cerita keyakinan anjing ngobrol ya Allah ya Rabb jauh teh urang lamun inget ka dinya
ngerenungkeun batur keyakinanana datang ka dinya. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, masya Allah kan. Eta keur carita anjing eta nu sok didongengkeun teh Mama Khalil Bangkalah nu kumaha aya urang Arab kadinya ngamakmum Mama Khalilna kurang paseh wala doli wah cek urang Arab teh akur geus balik eta sering ieu mah keur carita bae datang ka jalan aya mau wah kaget wadiana tuh, ya Allah ya Rabbi, kaget, masya Allah, kaget, lompat babarag-bagan ka mama, aya mau, mana mauna itu, teangkeun, bacaan bae waladhdallin, mau indit mau, masya Allah, eta wali eta nukos kita. Pembacaan aduh salah nu jana tadi mang-mang teh ya orenganan dibaca ku wali mah lain deui tok bismillah haji pendi nu sakitu maherna bismillahirrahmanirrahim tiupkan utak kanu nyeribeuteung paeh bisa ulah sabarangan sebab naon atuh jangan ngamumule zahir doang makhraj sora dan lain sebagainya qalbuna di dieu baheula aya awewe bismillahirrahmanirrahim cek abah teh mata urang diita ulah belawetan masyaallah jelema asal anu muriang bismillahirrahmanirrahim calalageut coba bismillah haji pendi nu tadi dikorikeun teh bismillahirrahmanirrahim tiupkeun ku ari kacai ayo manjur teu ceuli ya Allah kunaon eta biwir doang teu bukan ke kolbu lain deui masyaallah beda ngaji Quran make kolbu ngaji fikih make kolbu dan lain-lain sebagainya beda nyanyi bae nyanyi lamun make naon karena make kolbu ceurik urang urang nyanyi bae nyanyi tapi urang make hate kebenaran urangna keur dipegatkeun ku kabogoh urang jadi urang keur frustasi aya nyanyianana moal aing mau nyanyi naon tuh ceurik jana masyaallah kan nah eta mah aya nyanyiana kamari haji pendi nyanyi geus digetak pukul sia kolot-kolot tuh dinyanyikan cerik dulu kau berlutut di kakiku ya Allah ya Rabbi cerik naon eta hate maca Quran orang mentak ma'at tadabbur ndeu kumaha tadabbur teh teu ngarti mantap kudu ngarti pasantrenkeun urang teu ngarti abah teu ngarti kabacaan Al-Qur'an bisa macana we hungkul anak mah ulah cara abah masantren ceng dibiayaan ku abah ayo kadeng abah masantren non gitu nah anakna kadeng ku bapana hasil masantren maca Quran bari ngaleungis ya Allah ieu dimaksud ku abah teh abah teh masantrenkeun teh hayang kadenge aceng maca Quran haju ditadabur be masyaallah ceng abah bangga kan geunah mata dabur kadengikeun maca Quran ge tuh tilok make aheuk-aheukan kitu oh yuk maca Quran be na di Indonesia mimna di Singapura panjang-panjang teuing geus bismillah iya mata dabur tuh kan ngeunaheun ya Allah ya Rabb kolot bahagia bagja kolot hebat ulah cara abah baru masa dan bisa bisa nabe aceng mumpung kuari ora keneh dibiayaan ku abah hayu geura masantren kan itu ayo deui nu saurang hayu masantren ulah cara abah geus santrennya bareng mau ka uya aja abah lagi tuh bisa ngomong ku kumaha ayo geus atuh seragam burung sia jeung aing
Nah ya, orenganan jelema munafik anu minta izin ka Kangjeng Nabi moal milu perang teh. Jelema nu teu iman ka Allah, teu iman ka yaumil akhir tur hatena pinuh ku kamangmangan. Anu walau aradulumul manehanana ngarepkeun al-khuruja berangkat maka babarengan jeung anjeun Muhammad. Andai kata anjeunna ngarepkeun kaluar ti negeri berangkat perang atuh niscaya la a'adu anjeunna mempersiapkeun persiapan perang. Alat perangna baheula mah panah, baheula mah pedang, bodem, di urang baheula dibaheula ya golok, ya pedang, bambu runcing baheula. Ayeuna kan zaman mutakhir, geus teu berguna kos kitu teh. Ya digunakeun sebagian kecil. Karena itu mah perang make remote. Kapal lagi tidak berawak, kendalikeun di jauh. Cegur jeung kapal-kapalna. Zaman canggih ayeuna Masya Allah tepikeun ka kos kitu. Allah nyiptakeun makhluk mere otak seperti eta. Geus hese nyaritakeun ada di zaman ayeuna. Dikendalikeun anu ti jauh pake remote wan. Masya Allah karim peperangan. Ujung-ujung nama tetep baik jelema tentara kan baheula mah perang teh. Baheula mah kan tentara perang aya medan. Ayeuna kan teu urang ningali di Irak masyarakat nu korban, ningali di Suriah masyarakat nu korban, Yaman masyarakat nu korban. Perang mah ya kos kitu lah. Aya geus waktuna mah teh kumaha deui? Eta mah putusan Allah, diembung-embung ya pasti terjadi bae. Kajen ku kumaha ge? Nu penting niat hiji bae ngagungkeun Allah, agama Allah paeh syahid ya urang ira ge bakal paeh. Teh urang hayang boga keyakinan ka dinya teh hese, tetep bae mundur bae urang mau mundur. Walau aradul khuruj la'adu lahu 'uddah. Lamun manehanana memang ngarepkeun berangkat perang jeung anjeun Muhammad atuh niscaya maranehanana teh mempersiapkeun alat-alat perang jeung perbekalan. Tapi walakin karihallahum bi'atsahum, tetapi Gusti Allah nyieun embung Allah teu ngamaksud karena keberangkatan jelema-jelema tersebut. Alam yuridu khurujahu, atuh Allah pangeran fasabbatahum dingedulkeun diembungkeun ku Allah, dilemahkeun dileuleskeun himmahna, males hayang we berangkat ka medan laga. Batak nang Allah tah singa teh. Urang kuari ngagungkeun agama Allah teh melalui majelis taklim. Aju kuari dibere embung urang berangkat ngaji singa tah nang Allah nu mantak ku Allah diembungkeun deuk dicilakakeun berarti. Tinggal sakitu bae. Mentek kula pernah nanya ka almarhum Abah doa panjang tah nanya teh kesimpulanna mah jelema lamun deuk dibere panjang umur sok daek cak Abah teh maca Allahumma tawwil umurana sahih ajsadana dan selanjutnya. Lamun aya jelema deuk dibere makrifat ka Allah dibere daek tah ngadoa Allahumma aftah futuhal arifin Allahumma aftah futuhal arifin. Lamun jelema ndek dibere teger keyakinanana dibere daek tah memeh subuh maca ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati pan urang nyaho man maca mah tilok pan geus sering tah dibere nyaho disurahkeun atuh tilok maca kok masih eta maca subuh lagi jam 7 kumaha macana menjadi subuh jam 7 maca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya badi'as cak incuna Pak emang udah salat belum baca ini dulu cak incuna wah ini
Bapak kolot ini mah orang kurang normal. Apa baca Yahya Qayyum tadi atuh jam 3:30 jam 4:30 ya mah lain. Salat subuh jam 7 baca Yahya Qayyum 40 atau bisa jam 9. Dibere daek. Pokos jelema endek dibere kawin bae ku Allah. Dibere daek teh maca inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dibere daek bae maca eta teh dibere daek bae kadeuleun sinar. Atuh pake kuku udang euy. Tenang ngaji tenang barang biar siapkeun bae geus dikondisikeun insyaallah. Boh atuh babaturan ti baheula mah nya teu ngondisikeun. Atuh geus aya nu daftar ka imah umur 75 tahun. Oh kalau gaduh tonggong mah kajen ku kumaha ge. Ya Allah ya. Tuh. Aing geus kos kieu mah pan serba salah dikawinkeun jeung nu ngora, embungeun nu ngorana. Dikawinkeun anu setengah baya, pagon nya cek cenah tararanggung. Kawinkeun jeung anu kolot janana embung. Ieu kudu terjadi nama nu ini ceknya teh lah asal aya nu ngurusan bae ngaji atuh ulah kan ini teh lah asal aya nu mangnyangukeun bae ceknya teh horenganan kaharti nu mantap kos kitu ge mantep kan nu ngora henteu lah ceknya kolot bae horeng dedeh segala naon horenganan kaharti paingan geus teu bisa make obat sama kos kitu ya Allah ya Rabb lamun manehanana siap perang bareng jeung anjeun Muhammad niscaya mempersiapkan alat perang perbekalan tetapi memang ku Gusti Allah tidak dikehendaki sehingga ku Gusti Allah dibere mumul gedul males hayang perang teh tuh urang ngaji kos kitu sarua dibere teh hayang we ngaji teh gorenganan berarti aya sesuatu di kalbu urang introspeksi geura sih hade masyaallah ieu mah lain muridna nu ngaji teh guruna dibere males heran ai murid mah aya lain 10 20 na murid teu daek guru teu daek ngajar lambat jasa kunaon ieu si guru jadi kos kieu ieu masyaallah kadang-kadang geus nungguan murid diprekeun ku nyana gorenganan ngadahar duit golkar masyaallah teu karasa tah ku kiai teh teu karasa dibere eueuh imah ngaji teh dengan alasan anulah gorenganan duit golkar duit PDI duit macem-macem diasupkeun ka jero atuh teh mah orekoros ngaranna orekoros kan ngaringkuk bae nama ngaringkuk bae tah mantap kiai aja udah lemah himahna teu karasa tah ku kiai teh di lemah teh aya naon di diri tah duit golkar duit PDI ih hadena cenah kula mah teu aya duit PKB WD atuh sama ge ya pada bae cenah mamang konon aduh cenah ieu mah teu aya ti Nasdem parah Nasdem kok mah teu Perindo mah geus tah mah masyaallah karim masyaallah karim kekhawatiran teh kiai heran ulah wae seputar politik da ulah wae seputar dirina bae namun kurang dicaritakan seputar politik da kan urang aya kekhawatiran politik bahkan aduh ngeri lah urang menceritakan politik bae ieu dibunuh bisa asupkeun ieu deuk kumaha politik bahkan jahat urang lamun seputar nu ayeuna bae aya kekhawatiran emang ente teh geus dibaraca aduh Gusti Allah na aya kekhawatiran politik ngaranna kos main catur taktik kumaha lamun geus dipersiapkeun Kristen
mah dipersiap dan lain-lain sebagainya. Politik eta seperti kos kitu. Jauh geus da ulah wakalanan jang dirina bae mun didahar duit eta efekna bakal kumaha diri aing. Tah kos kitu. Masyaallah. Kamari ieu bae kamari Haji Pendi. Isya henteu, subuh henteu. Ja berangkat ngariungan kan memang Isya. Pajar geus Isya kujana. Tuh kan poho kan ngaku nya gue. Ngaku nya lagi. Isya henteu subuh kaberangan. Naon eta? Berkatna. Emang teu halal cak anu mere di ditu? Lain teu halal. Nu batur dicokot ku nyai. Kos gitu jadi paling berkat. Masya Allah efeknya teu Isya teu subuh. Emang aing teu nyaho. Aya jelema naik kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi. Diberitakeun ku nahodana bahwa kapal tidak akan selamat. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita. Kabeh Allah. Di tengah lautan deuk minta tulung ka jelema kumaha? Lantaran di tengah lautan kapal oleng. Oyag-oyagan nyapeting deui. Nyamega luar biasa sidar setik-etik acan. Parahu atau kapal parem. Sedangkan diberitakan kunahodana kapal kita ini akan tenggelam. Kamana coba mun tayang? Jaringan-jaringanana teu bisa lantaran error. Telepon ka mana teu bisa. Tinggal ngan ka Allah doang. Nu Katolik jeung nu Kristen ge saat eta mah pasti Allah. Sobat komo nu Islam sanajan nyana tukang mabok, nyana tukang zina, nyana tukang korupsi ketika kapalna oleh Allah kajen kumaha ge. Tah saat-saat kos kitu teh saha tah nu bisa nyalametkeun. Atau naik kapal udara, biasana lewat Abu Dhabi gerbek diberitakeun ku pilot. Para penumpang yang baik, kapal kita menemui masalah sebab cuaca buruk di keatasin ini gelap, di kebawahin angin besar, ditabrakin ke sono. Kita masing-masing berdoa saja. Rasanya cak pilot rasanya waduh aing geus dah deuk pilihan eueuh deui. Kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi. Wah mending ka eta bae sana gunung bae tong eta. Waduh. Kita buang ke kiri laut. Wah sarua bae cilaka ieu mah. Udah ini mah tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita. Waduh atuh geus poho ka anak, poho ka pamajikan. Sangkilang geulis jasa ge pamajikan tetapi Allah asa dihareupeun Allah. Eta keur carita kejadian di udara, kejadian di laut. Kuari kejadian gering urang sadain. Mercy ambalayah di imah, Cadillac ambalayah di imah teh. Mobil Hammer kan ambalayah di imah ja urang boga perusahaan. Sawah urang, tanah urang satungtung deuleu. Pamajikan urang nu di imah, nu di pila, nu di hotel ambalayah lobana luar biasa. Urang kaserang penyakit jantung atau darah tinggi ditambah ku manis. Pupurian ya Pak. Aduh. Lantaran manis dibere obat teh ieu teh kudu pahit bertentangan jeung darah tinggi. Dibere obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emah. Nah ieu sangat bertentangan. Kumaha ieu kos kitu teh? Diimpus urang di dia. Ke di rumah sakit, di ruang ICU. Boro-boro sasaha anak jeung pamajikan ge geus semeunang ngalayat. Geus di ICU bageus kieu. Mobil ambalayah di imah, perusahaan urang ambalayah di unggal kota.
pamajikan urang sakitu garelisna nu luar biasa, tanah urang satungtung deuleu geus puguh pake mah kitu keneh beas di gudang geus teu kacaritakeun. Wah luar biasa, imah lain hiji bae unggal kota boga imah kuari urang aya di ruang ICU. Bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu saha nu bisa nyalametkeun, coba bejakeun. Hartana bisa nyalametkeun, jual ku sia harta jang nyalametkeun nyana. Imah bisa nyalametkeun, sok bawa ka dinya imahna. Mobil Cadillac-na tuh termahal di dunia nu bisa nyalametkeun ka dinya bawa ku nyana. Atawa wanita cantik urang Karawang urang Surbang anu ngegel muter teh bawa ka dinya. Bawa atau orang Libanon anu cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa ka dinya. Moal aya geus kieu bae ngagol napas lagi geus dibantu make oksigen. Dilayat ini temen bapak, temen usaha bapak, dina hatena ngabur sia. Teu hayang aing mah didatangan ku sia. Babaturan korupsi didatangkeun ka dieu goblok sia. Ini temen bapak Pak, temen apa? Ini temen usaha bapak. Oh jangan dina hate mah teu bisa ngomong dah. Inditkeun aing keur ka Allah sebenarnya. Tapi lamun datang ini santri mana ya? Santri nu tetangga bapak teh nu teluk ditanya nyana dek macakeun Yasin. Diuk di dinya tadi. Hayangin saat eta mah tadi didatangan ku santri. Supaya kabantu-bantu nginget-nginget Allah. Aya laku santri mah geus kos kitu. Pengalaman nyana teh amanat. Coba si santri teh kiai tita ka dieu kitu bang macakeun tah cai. Ji atuh keimanan mah jantung Allah. Nyana geus ge Allah teh inget ka mobil, teh inget ka imah, teh inget ka istana, teh inget ka jabatan, teh Allah. Bejakeun Muhammad. Saha tah nu bisa nyalametkeun saat-saat kritis modal kos kitu? Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun? Moal aya. Apakah nyana boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Apakah manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Malah gilaeun kanu kos kitu. Saha? Sebabnya nana tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DP na jeung sasamaran di jero hate. Bahasa sumut ge Allah-Allahan, bahasa hatena ge Allah-Allahan. Moal aya anu muntayang ka makhluk, moal aya anu muntayang ka harta, moal aya nu muntayang ka jabatan, moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan. Saat eta mah tad'unahu tadarru'an wa khufyah hiji Allah. Bejakeun Muhammad saha tanu bisa moal aya nu bisa nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge. Saat urang keur kena musibah di kapal, saat urang kena musibah di udara, saat urang kena musibah ragag misalnya ti luhur gunung, moal inget kana naon? Urang naik gunung, mendaki gunung ke tebing tek di luhur, kemudian ragag ka handap moal inget kana naon? Allah modar sia. Saha nu bisa nyalametkeun saat eta? Dadung tinggal dadung, jelema tinggal jelema, moal aya nu bisa nyalametkeun. Tah, urang teh dititah teh saat-saat keur henteu kakenaan musibah, saat-saat keur teu kakenaan ku syadaid gering misalnya kudu nol seperti eta. Nu mantak waliullah teh bisa nganolkeun. Seperti jelema-jelema nu kekenaan ku dahsyatna panyakit, nol nyana pikiranana. Ta urang teh supaya nol teh sanajan urang kadeleuna bergelimang dunia, sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat, tapi hate urang nol. Tah cara eta lah ahli thariqah mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hate teh ulah aya harta, supaya di jero hate teh ulah aya makhluk, supaya di jero hate ulah aya nafsu. Dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis. Tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peting, kemudian zikir ka Gusti Allah,
sepoe sepeting dua peting sebulan setahun mulai dengan cara tersendiri tertentu menang ngabimbing guru mursyid mulai cuek lalaunan ka makhluk mulai ka dunia terus kabelah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun padahal awakna sehat padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah eta lah waliullah teh kos kitu padahal sehat awakna hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha sugan ka makhluk henteu sugan ka dunia henteu sugan ka jabatan henteu sugan ka jin henteu sugan ka jurig neo-neo henteu sugan ka batu combong teh henteu sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak hiji be Allah tadarru awakufya tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue bisakeun urang begitu urang mah aya bisa geus gagoler arawas buraga daing keur ka Allah recok cakna teh tipi pareuman tipi ngagoler badi nungguan bawa isuk bawa sore tipi ya we pindahkeun budak pindahkeun abah nek zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asa nek di ka Allah padahal mah tipi loba mobil boga segala rupa awaskeun pamajikanna ge datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga seueur rasa tuh kos kitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeunah teh keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadaleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge di tasbihan di dinya pan sokna kan nu gering ge padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah itu dipake Allah napas kaluhur Allah geus eueuh sebab ka nyeri geus luar biasa geus lain hayang sosonoan jeung awewe geus lain hayang leuleumpangan make mobil mewah geus lain hayang barang dahar makanan-makanan menu-menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis kapanggih jeung Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aya badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke-engke saat urang kritis ji ja urang ge bakal modar sarua bae je emang parang sana kumaha meureun cekna mah masih kene SMS-an kene tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat urang ngagoler Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada eueuh tanaga rada aya ceng remote mana sial teh urang Cikupa geloblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang laki deket TV kesel abah TV kadeukeun nu gede TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari saminggu ka tukang ngawaskeun TV garieung jangan awas kuari barang leungit TV remote na mana mun aing jadi incuna di talian gua aing jelema teh kos itu percis eta teh lain batur sia ya Karim ieu urang kasinggung ku Quran ieu masyaallah pohara jasa ieu Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka urang percis ya Allah ya Rabbi bejakeun Muhammad saat di lautan saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun di saat di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun
di saatnya kena penyakit anu sangat kritis mun tayang kasaha bejakeun coba di saat recokna kekayaan budaya politik ekonomi riweuh saha anu bisa nyalametkeun bejakeun ka ahli Mekah kul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tadi manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomongna teh bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin Cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana panyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula. Andai kata dilengitkan ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami bakal syukuran ka Gusti Allah bakal iman ka Gusti Allah kos kitu kabehan ge orang-orang musyrik di mana kekenaanku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah di jero hatena baik langsung ku sungut kadenge maupun jero hate jana ngadoana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi Gusti lamun teh mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mandek ngaji bae jeung jeung ibadah bae moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui bloon aya aki-aki lain aki-aki aya jelema budak ngora tabrakan barang tabrakan teh parah luar biasa diimpus terus dibawa ka ICU kabladieuna rada deres diurut-diurut nu pararotongna terus kieu bade mana ngomong ka babaturanna geus aing mah deuk tobat moal mabok deui moal judi deui lah aing mah karasa jasa iki nyaho cagernya henteu mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mandek ka masjid bae endek ibadah bae geus teh hayang mah kos kitu sieun paeh saknyana ge aju rada deres bisa make tungket saeutik Jumaahna ge jam 10 batur can ka masjid jangan geus ka masjid urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh terus bae dihareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11 terus gua hari mah geus teu kudu make tungket ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10 gua hari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid eta di Cikupa anu kos kitu percis jasa aslina mah urang Cilongok sih Cilongok Gandu eta kos kari itu nya ge ngomong di jero hatena aing lamun cager mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui ieu eta percis kos urang Mekah andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin kos kitulah manusia kos kitu manusia ya Allah ya Rabb Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah ka para kufar Mekah moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab Allah nu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan-kasusahan nu terjadi ka dirina
Mual aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah. Ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun. Begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui. Padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang muntayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh muntayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum ilah kabehan ge kos karari itu tah eta keur carita anu musik nu iman kitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mandek ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae koyak-koyagan kapal teh geus luar biasa geus deui pake kaingat hiji we Allah napas kaluhur kahandap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang ka anggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu takadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui pacis kos karari itu Masya Allah kari ieu kadeuleuk ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah ka tetangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teu kadirian ku batu mobil salin ganti pakaian burulang pereleng luar biasa dahar sakumaha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah dibere gering jual tanah nu itu gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak rage bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nu nang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual ku ari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero antena Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah deuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicageurkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandek 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cageurkeun Gusti blak bisa deui dieu wae ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah ku sade geus cager malah kan abah mah eunana mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara heuh bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus ku ari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha can loba ieu pantau mah hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi beuki gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah
asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ansub deui tah eta kamari mah lain anjay tanah Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala ay yab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing kuari musyrik ka aing kamari minta ka aing kuari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa alaikum adaban aing maha kawasa aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara ya kan hiji azaban min fawqikum siksa nu timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nyepoe hujan banjir ka buah wacak siksa ku aing atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atawa hujan es bualde datang ke buah rarusak atau poek teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukikum aw min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geura hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag ha saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tetep bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Oma Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen ku kumaha ge aya arah acak-acakan budak isi nagara dek dikumahakeun tapi ceuk lama lamun Oma Irama jadi presiden bakal pertama santai nginahin ke beres santai lari pagi ke kajen luar Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres budak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya siksa tadi ti luhur geus bejakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing cadap mimiti lini kadua
masih keneh iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeuleu nama gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh cek Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teh iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyieun deui perkumpulan antara organisasi-organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti nagara kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang keneh nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syi'a sok eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae
aneh Gusti Allah nangis nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik jeung organisasi aya udang iya aya udang di balik batu tah eta mah kos kitu tah nah nu mentek nyen organisasi sok geura desek komo dek aya kepentingan negara bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu kadinya sok deula tumpas kot kitulah kaayaanana kiai pisah antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut tuh ieu teh geus aya ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah ieulah siksa ti Gusti Allah ausiaan awyal bisakum syi'a teu karasa ku urang toel ku urang kiai eta heuh tuh aing sarua ka Allah jeung aing ngaji kos kari itu ngomong toel kiai nu sok sangeunahna bae loba omong hayu bae urang berjuang sia di dieu aing di dieu kabeh teu bisa dihijikeun visi dan misi disatukan teu bisa kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda ribu ya karim masyaallah lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara atuh daon make jeung silih gele silih tumpas silih omongkeun silih ajukeun ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu maktak ngajadikeun huru hara besar KPK polisi hiji deui naon ayo coba sia kuari geus jadi 3 ngakar tek geus masyaallah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap deuk perang kuari abri geus kabagi 3 pihak ieu pihak itu pihak ieu tah geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh nagara urang pancenah ku urang dibangun danana kan ti masyarakat kunaon atuh ku ari teh kos kararitu polisi geus teu percaya ka KPK KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif geus teu percaya deui ka legislatif geus teu percaya deui ka eksekutif main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi kuari nyalahkeun KPK terus bae nyalahkeun DPR nyalahkeun polisi nyalahkeun KPK ti BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif ieu negara urang deuk kumaha coba pikir cenah deuk ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun urang mah teu kumaha je kieu bae nongton nyana ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV teu kudu ngadengekeun radio ngaji sia di dieu bakal nyaho saya kieu nyaho ti mana aing mah susuganan bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah lamun aing salah deleukeun je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep kaje nu di luar mah ulah kena nyaho ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah sedengkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat endeu ka rumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang tak kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah geus mulai tah di koran mah hese mendingan ngadengekeun aing bae sia aing mah deuk bener deuk henteu kos kitu we pokona mah tah. Je, kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yal bisa kumsyian eta secara nasional.